Punten. Mang, bari nama abang aja nu payun. Oh, nambah? Oh. Mana nu payun? Nu payun, Mang. Oh, uhun. Wah, ieu masih kena kacugaknya. Oh, mohon Pak itu, Mang. Iya sampai nampuyak kieu ieu. Aduh, Ieu mah kudu diganti panjerona. Mau waras ditambal. wah, lamun digantos tak, nanti sabarahan, Mang. Parah, kira-kira na panjero. Aing teh apa? Ini kabel tukang tambal ka mana deh? Paling oge 50.000 wios lah. Kabatur mah 75 eta teh. Gantos atulah, gantos we, Mang. Punten, artosna heula. Wah, daseur kajantenan. Terus diganti. Teh alasan teh nyanak artosina. Punten ieu mah aturanna kedah artosna teh payun. Ya, Mang, 50 lawannya. Oke, abi nyadak heula bana. Itu dipengkan di bumi. Sakedap artosan. Ya kunaon Kang panen apa? Mohon. Itu bahan payun tah. Kumaha ieu tambal dibuka, kudu dibuka. Dah, tadi tos tos miwarang ka tukang tambal teh. Miwarang ka saha Kang pan abi ya tukang tambal di dieu mah. Oh gitu. Bukara tadi mah abi miwarang kan acuk beureum, anu rambutna gondrong gitu, jam rosan eta. Alah eta mah mangjek nu gondrong makang nu jam rosan mah. Eta teh anyar stres gara-gara eleh depo wae. Stres ayeuna teh kalunya teh geus aya meureun saminggu mah. Waduh. Barang tadi tos di DP-an, Kang, 50.000, Kang. Kumaha atuh ya, Kang? Cih, duh kakang da abi mah abi di dieu mah tukang tambalna. Nu tadi mah karunya abi ge stres, eta teh hulang-hulang wae. Lamun aya nu mere duit teh manehna sok hayang we depo. Aduh. Apos atuh kitu mah. Coba artos kitu-kituna.